Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun metra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wangi wilujeng batapang dangu deui sareng aki. Dina acara anu sami nyaeta dongeng pang beberapa manah ti kidagar official YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa sapertos biasa neraskeun hanca nu katunda. Nyaeta dongeng anu judulna teh Jawara Gunung Burangrang. Ya dongeng rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbunya pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Atuh sasieun sabeunjeureuna mugi-mugi wae aya hikmah anu tiasa dicana ku urang sadaya kangge pieunteugeun hirup kumuh di alam dunya. Pamirsa satecan aki medar dongeng mangga kangge nu nembean manco anu nembean ngadangukeun atanapi tos lawas manco tacan subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoe pelebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana aya dina ginanjar kabujengan dekirang sapapaosna. Di paparinan kesehatan lahir sareng batin dijembarkeun manah digambilkeun rezeki sadari tebihkeun dina sagala rupi balai. Amin amin ya robbal alamin. Supados tanyang kolong kana waktos urang keureueuh deui we nya dongengna pamirsa. Urang ambarkeun deui sama kabuitanana atuh parsamakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Ki ade kacida ripuheunana dihurup ku dua lawan bari duanana ge geus apaleun kana gerakan silatna maklum bae urut batur sagulung sagalang di komplotan bajing setan. Hiu harita pereup Karim ngatius ti handap maksudna rek nyatrok gado di tukang oge datang tajongan Jumadi rek ngahanca kana punuk. Tapi gentak ki ade ngalagadaikeun awakna ka tukang. Plos. Tengeulan Karim ngeplos tuluy ki ade malikeun awakna gep. Dua leungeunna teh langsung newak suku Jumadi anu datang di tukang. Terus dibantingkeun make jurus gajah malang nu diarah awakna ki Karim anu tenggelanana nganca angin. Atuh teu mingge deui ari hiuk ari bek bae. Awak Jumadi ngabentur awak Ki Karim keduk cedak sirahna sewang-sewangan dibonusan ku tenggelan Cibitungan. Adah meh bareng duanana ngagerung bari blug bae labuh patumbang tini serepet duanana hudang bari langsung ngalugas badaugna. Hiu Jumadi ngahembatkeun badaugna ngarah kana beuteungna Ki Ade. Patalakuna teh hayang ngabuda badilkeun eusi beuteung Ki Ade. Ki Ade teu cicingeun, gancang ngalegot dina gerakan orai gibug bari nyabut celurit badagna anu ngadaplok dina tonggong. Hiu putrang. Arit badag geus hasil dipake naki suk. Badaug Ki Karim nyurundul. Hiu kang. Deui badaug Ki Karim ditakis corelat. Ki ade luncat bari nejehkeun sukuna kana kekamplong Ki Karim anu keur nyanggeyeng hiu. Celuritna disabetkeun ka Jumadi anu nyereudeg bari badaugna geus ngangkang di luhur. Sabak-bekeun rek dihembatkeun. Mun diteruskeun teh pasti bakal ngajekek kana sirah Ki Ade. Hal ieu teh Ki Ade oge lain teu surti tapi memangna geus asak dibalitungkeun. Yen bakal kitu pijadieunana.
Tapi memangna Ki Ade geus nekat untung-untungan bikin nukerkeun sirahna jeung dadana Jumadi bari teu bisa ngalawan heula. Lantaran kareret Ki Karim ngahembatkeun bedogna. Orokaya Jumadi mah emang kecing. Barang mireungeuh culirit Ki Ade rek ngabeset dada. Sanajan kumanehna ge geus kaijir bikin dada bari bakal menang sirah, tapi teu burung manehna ngajauh ka tukang bari narik deui serangan bedogna. Sedangkan Ki Ade ngagentak manehna ngarendekeun awakna ngagilek malik 80 derajat bari langsung nyabetkeun celuritna. Lantaran kumanehna geus karasa hiukna angin nu nebak kana punuk. Ciciren wancien aya nu narajang ti tukangeunana. Puguh we pikeun Ki Karim mah lain deui ngaranjugna. Keur mah pangadekna ngadadak jadi ngeplos katurug-turug congo celurit lawan geus manco nyerepet. Anu moal salah deui bakal ngagabres kana beuteungna. Anu harti jadi bakal manehna nu dibudal-badilkeun si beuteungna teh. Ku kituna ngagentak manehna ngaragragkeun awakna kagigir. Bari sateka pola nyabetkeun bedogna dipake nakis celurit anu jadi lawan. Hiuk putrang buricak kembang seuneu ngaburicak. Celurit benang kadakis hiuk sukuna Ki Karim nyawuk ti handap make jurus Singgalang Murka. Geduk nanggal pisan kana dadak Ki Ade. Aduh, dayagdag awakna Ki Ade ngadayagdag ka tukang. Cedak carehamna dihancak ku sukuna Jumadi daligdeug bru Ki Ade teh labu. Urang kocapkeun rahmat anu patutunggalan jeung Hyudi. Hyudi geus nyekel bedog ari rahmat estoning ka mamana tara mawa pakara. Manehna ukur ngandalkeun tangan kosong alias lemor, pernah ge harita mawa bedog bako lain bedog paranti gelut. Sebrut atuh jurus ledayana kuk mangsa nu diwangun ngagunakeun bedog ngahiuk kana tak-takna rahmat. Gentak rahmat ngagiwar ka belah kenca bari nyodokkeun peureupna nyawuk ti handap ngagunakeun jurus ajul gedang. Brut leungeun rahmat dikepang ku leungeun kenca Hyudi dina ulin pamacan hiuk bedog rubah arah ka handap rek narok sirah. Gorentel rahmatna ngagorentel kagigir bari sukuna ngahemat rek ngabentur bincurang Hyudi. Ngagentak Hyudi ngagajleng bari nejehkeun suku katuhuna kana dada rahmat hiuk bek. Aduh, rahmat ngalengak satuluyna blak benang karak hiuk bedog Hyudi datang deui rek ngarecah dadana rahmat. Sedangkan harita Yaya masih bitota ngalawan Ki Buyut dibantuan ku Ki Maman. Jurus-jurus pamonyet leleran Mbah Jumanta dikerahkeun ku Yaya pikeun nungkulan lawan-lawana. Hiuk bedog Ki Buyut datang ti gigir. Rek nigas beuheung lep atuh Yaya ngaleleupkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil seuk. Bedog Ki Maman datang ti hareup. Maksudna rek ngabeset dada. Jorelat gerakan kunyuk moromanuk digunakeun ku Yaya. Awakna ngajorelat ngagajleng ka luhur bari dua leungeunna ngarawel beuheung Ki Maman tuluy dibedol ka tukang atuh blak bae. Ki Maman nangkarak bengkang. Hiuk bedog Ki Buyut datang ngarah punuk. Barang Yaya rek ngajleng ku dawat bru sukuna dikait ku Ki Maman. Ku kituna mah ku dikaitna suku teh ngadatangkeun salamet tina bahaya bedog Ki Buyut anu harita rek nyacag bunuk. Ngan ngajadikeun pertahanan tina serangan musuh lumpuh da puguh Yaya teh awakna jadi nangkuban. Hiuk atuh datang deui bedog Ki Buyut rek meulah kana sirahna Yaya.
Dina kayan anu sakitu gentingna pikeun Ki Ade sabatur-batur. Kolebat corelat hiji bayangan bodas ngacorelat hiuk-hiuk duk-duk cedak. Disusul ku bra-bru na Ki Yudi sabatur-batur bari tingko wowong nahan kanyeri. Arah Blu jeleg. Si bayangan bodas nangtu ngabadaga di hareupeun pisan ros beureum. Si horeng si mana horeng anu ngabadaga teh taya lian mawar bodas anu kabeneran ngaliwat kabelah dinya. Barang mireungeuh batur-baturna keur dikarepuk ku musuh-musuhna atuh tetalangke deui. Manehna langsung ngarapa semu gunting bari dibarengan ku jurus gelap ngampar. Can modar geningan sia teh mawar. Ros ngahaha bari serat mesat suling pusakana. Hiuk sauk. Jurus badak Cihea anu ngandung tanaga jero pinuh dikerahkeun kana suling anu nyampuk rek ngarujatkeun dada mawar bodas. Suling sakti ngaborelak ngaluarkeun cahaya bodas bledak. Sorat tenggaran badak Cihea manit tarik kadengena celeng gedebut. Nu maceleng lainna mawar bodas tapi na ros beureum ngaceleng nepi ka 4 tumbakna sirahna cengkat orolo ngutahkeun getih beureum semu hideung bari jeung lalamaran. Kulapes brug we ros beureum teh kapidara teu inget di bumi alam. Ari mawar ukur nulak cangkeng awakna teu kerel-kerel. Yakin ajian paku bumi akar jagat leuwih unggul tina tenggelan nu jadi musuhna. Rumbat barudak, rumbat. Mireungeuh jadugna teu mangap mulia ku sagebrakan Ki Yudi leungit ka wanina. Pundukna ge masih nyeri jeung nyak serak panas akibat tenggelan mawar boro-boro kudu nuluykeun adu hareupan. Cileng manehna kadeukeut ros beureum regeyeng ros teh dipayang terus namah lumpat sakalumpat lampet teu noleh kana punuk anu karasanya nyautan. Ki Maman Jumadi jeung Karim sarua maksakeun lumpat. Ngan Ki Buyut anu teu lumpat teh. Si horeng mah manehna mah tiwas sabab barang dihancak ku semu gunting teh awakna ngoleab labuh na pas sirahna niban kana batu di sisi jalan. Atuh saharita sirahna bejad uteukna busat baset kana taneuh kayaanana matak pikawatireun pisan. Bisa jadi ieu teh hiji wawalas ku sabab samangsa hirupna manehna lamokot ku dosa. Urah ngarampog maehan jeung ngagadabah awewe. Anu geus jadi kabiasaan. Jadi kebiasaan pagawean sapopoena. Mawar tengudag manehna hariwang kukayaan batu-batuna nu tadi meh bae teu kasalamatkeun. Pemirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng ti dalbogaan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanja wargi kidagar official anu biasa balanja online di Shopee atawa Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkuan produk-produk nu aya di dongeng aki kantun klik we salah sawes produkna. Engke saparantos lebet ka Shopee atawa Lazada pamirsa kantun milihan we barang sakahoyong pamirsa mangga bebas bade balanja naon bae oge. Hatur nuhun anu parantos ngersakakeun balanja ngalangkungan dongeng aki ku balanjana pamirsa sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan ulah keureueuh deui dongengna. Rombongan teh mulang ka imah Ki Ade di Batu Jajar. Ayeuna mah kumplit deui da mawar bodas ge geus kapanggih.
Malah panggihna teh lain ukur panggih tapi jadi pinulung nyalametkeun maranehna tina kayan pibahayaeun. Anu meh bae maranehna dirogahala ku gorombolanna Ki Yudi. Datang ke Batu Jajar teh pas sore. Layung masih hibar di tebeh kulon, tonggeret ngageret di sada patembalan. Manuk mah geus teu kadenge sorana, geus ngarampih sigana mah kasayangna sewang-sewangan. Sampurasun mah, sariekeun cai yeuh kami datang. Ki Ade uluk salam bari naek kana golodok, dituturkeun ku nu sejena. Torojol di jero imah aya nu nyampeurkeun seleuneu. Saurang wanoja geulis make kabaya kayas nyampeurkeun ka Ki Ade gap. Panehna kana leungeun Ki Ade tuluy dicium leungeun katuhu Ki Ade teh. Abah, nembe sumping bah. Ning nih, nah geus cacap kitu masandren teh. Ki Ade malik tumanya. Parantos bah, ulun budak awewe teh pondok. Ya syukur atuh hari kitu mah tana bangkeun ye rencangan abahnya. Cek Ki Ade bari malik kanu lainna. Nepangkeun abdi saini putrana Bah Ade. Cek eta wanoja bari imut ngagelenyuk kareueut pisan. Hiji-hiji dipapai di salaman Neng saini. Barangga patarema leungeun jeung Yaya. Trep saduana padu tetep. Aya geter rasa nu teu bisa dicaturkeun ku babasaan. Rai pipi si wanoja semu bareubeu. Kang mah pun ya nyarita ngadadak karapa pareup. Salila-lila nyaklan leungeun nu geulis. Kebiasaan maneh mah ya. Tiap-tiap salaman jeung awewe sok hese rek ngaleupaskeun teh. Rahmat ngahuit maksudna mah ngagonjak Yaya peda salamana lila pisan. Atuh puguh we si wanoja pon kitu deui Yaya. Ngadadak ngaleupaskeun leungeunna bari masing-masing bari katempo semu bareubeu bareureum pipina. Gung itu siapkeun cai jeung aya kadaharan ye. Kaitu bari bejaan si mak meuleum pedak kitu. Ya abah geus lapar. Ya Ade nitah ka anakna. Nyai ungeuk bari leos we ka pawon. Abah Ade salesna eta teh Nyai teh saha saurna bahari mah teu gaduh putra sareng di imah teh Yaya tumanya ka Ki Ade bangun panasaran pisan. Pedah meureun salila nganjrek di Ki Ade teu pernah nempo si wanoja. Eta mah anak tere ya anak bawaan di bi'i mah. Karunya da geus teu bogaan bapa jadinya ku abah. Atawa ku Mang Ade dipasantrenkeun di Cianjur. Ngaran panjangna mah Dede Saeni Suryani. Dede ayeuna garek balik meureun geus tutup masantrena walon Ki Ade. Oh, katut kitunya Mang Ade karunya teuing atunya. Naon ujang teh naksir ka anak kawalon Amang. Teu Mang teu. Ada kudu era-era ka Amang mah jang. Da Amang ge ngorah heula. Walina ge Amang ge geus padami jeung si Bina baris dijodohkeun ka ujang. Si Nyai teh. Tapi tadi kata mbok bangunna mah budakna ge sukaeun ka ujang teh.
Ditanya kitu mah teu wudu yaya teh rumpang rempeng bingung jeung era. Bungah mah aya ongkoh tapi aya sedih campur aduk ngajadi hiji. Bungahna da puguh hatena mah naksir. Kanak tere Ki Ade teh hari sedihna akan puguh manehna teh sasatker boga tujuan rek maluruh bari nginsapkeun nu jadi bapa. Tapi pok atuh yaya nyarita. Aduh bingung abdi teh mang sasatna sareng nu janten bapa ge can puguh ya teh urusanana. Awang ge ngarti atuh jang heuke deui urusan kawin mah gampang. Ke urang uruskeun heula si kiud dah bapa hidup supaya beres hiji-hiji. Cek Ki Ade mani daria. Nyai ari urang kumaha? Rahmat noel ka Mawar ukur ngajawab ku imutna anu kareueut. Padahal hatina mah surti kana naon-naon maksudna Rahmat. Pamiarsa sadayana cag urang teundeun dihaneuleum sieum gesan alaeun tunda dihanjuang siang gesan sampeureun anu keur ngariung di Batu Jajar. Urang caritakeun deui kieu di sabatur-batur anu lumpat mengpeng ka arah pasir ucing. Lumpatna teu eureun kebat lumampah da sieun dibeledik ku Mawar sabatur-batur. Jog, anjog ka pasir ucing tuluy arunggah ka tepas imah panggung anu geus dibangun deui ku maranehna. Ros beureum nu masih kapiuhan diubaran sabisa-bisa kitu deui balad Kiudi silih ubaran pada baturna. Ayeuna di Ki Buyut ka mana Jum? Kiudi nanya ka Jumadi. Aduh, tiwas katua. Tadi Ki Buyut teh ku abdi kareret masirahna rujad. Dengar kana batu basa labuh di tarajang si Mawar bodas. Walau Jumadi bari nyakelan pipinan wasa bengau katiban ku semu gunting. Aduh, beuking urangan wae kakuatan urang teh. Cek Yudi bari bangun semu bingung. Teu karasa saminggu maranehna aya di pasir ucing teh ros beureum ge geus cager deui kabantu manehna mah ngabogaan ajian batu karang anu perbawana awakna kuat tangguh sanajan keuna ku tatu jero. Kuring mah rek pamit heula ieu teh. Ki, rek balik heula ka Banten. Rek dedeuheuskeun nu jadi guru. Ceuk ros beureum bebeja kaki Yudi yen manehna teh rek ka guruna heula nu netep di Gunung Karang. Asuh mangga kadua sing atos-atos di jalana ulah hilap ka dieu deui nya keung bapa mayeuh. Ki Yudi teu bisa ngahulag sanajan karasana memang keung ditinggalkeun ku Ros teh. Asa teu aya gunung pananggeuhan. Ieu ge rek menta bantuan ti guru. Da geuning si Mawar teh kacida saktina. Kuring teh sanggup pikeun ngalawana. Cek Ros deui ngabejakeun tujuanana. Dina kayan kitu. Torojo lain nu datang. Kabeh curing hak neuteup ka jalma nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heuh deh. Kabeneran pisan ngidar ka belah dieu teh nya keur ngarariung meni lobaan ieu. Eta Ki Yudi. Kira ieu diborong ieu keur anak buah tah. Aya pukis, kue lapis, ya aya dodol, aya wajit cililin. Aya segala macam dibawa ieu teh ieu teh. Aya colenak, aya ali agrem, aya kue cucur. Tuh, aya putri mayang, putri noong, segala putri dibawaan ieu teh. Tah dina boboko. Heuh deh. Kari milihan we nu resep naon sok geura gonjing, aya bandro segala macam dibawa. Wah, pamirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang dina bagian anu ka-10 cagurang teu heula dihaneulem sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang samper deui ke di bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco, satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Salam kasadayana pamirsa di mana bae ayana, mugi sadayana aya dina kawalujaan nya, aya dina kasinugrahan, aya dina kalancaran sageluruh urusan. Teu kirang naon-naon amin ya rabbal alamin. Sakitu heula pangitan nu kapihatur pamirsa. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.